Enggak.
Jadi filosofi awi itu gini loba manfaatna upami kuno rajin kuno rapekan bisa jadi suling bisa jadi karinding aya oge nu kasabna tina awi tukang kere tukang gili eta sareatna tina awi pisan mah ekonya aya janten calung pangintennya janten boboko nya eta tolong panginten hiji mantap lamun teu ku urang ku sahadeuy dijagana ieu awi mantap urang terapkeun ka anak incu urang sok urang pupuri eta awinya urang urus ulah ninggalkeun ka puna walaupun ku zaman ayeuna kageser istilahna ku globalisasi lah gitu urang ulah kata eleh awi mah kudu tetep aya insyaallah mudah-mudahan tiap daerah awi aya makanya simkuring insyaallah nyiptakeun lagu awi ieu panggeuing atau pangiling-iling kangge ka urang sadayana mungkin kangge incu urangkeun ka payuna mudah-mudahan sing tiasa ngarawat ieu sareatna awi Amin. kangge lajengna mungkin dilajeng ka kawi situ gunung
Sakutan kopi atur di simpuring sedang rengengan di grup karinding atau napi cakar calon karinding anu mudah-mudahan tiasa langkung banjir ke ayuna tiasa solid tiasa kompak panuhun pinmati sadayana mugi kang kasayan grup simpuring nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh jangan lupa dong Baikku subrek ya. Subscribe. Subrek. Matur suwun. Kalau niki wong Jawa. Oke. Jawa Barat. Ngedi Jone. Jawa Barat. Hah? Kula? Hah? Aku ning aku ning ngapusi. Ngelepus. Hah? Ngelepus. Oh, sama Pak Bungkus satu di labor mah. Ngapus. Ngapus.